Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tajiu fitanun yatslu ba'duha ba'dan lan teka papirang-pirang fitnah kang maca sabda setengah fitan kang maca sabda setengah ya umat badan ing setengah tajiu hal teka fitnatun apa fitnah fayaqulul mu'min kang maca sabda kang mu'min hadhihi tuhlikuni utawi kila fitnah iku bakal ngarusak ya hadini sun tumatan kasibu kali karina rima ilang ya fitnah atau ya hadihi tajiu fitnatun dan tega apa fitnah kang wawane fayaqulu magang ucap ya mu'min hadihi hadihi tawi kila iki fitnah iku hadihi ikila iki fitnah kang ngarusak. Aman ahaba maka utasa paman iku mika demen yaman ayu zahzah ingin taden gitu usir yaman atau den doakan yaman aninari saking neraka ayun kolata dan panjingakan yaman al jannata ing surga faltatihi fitnatahu maka becik nekani ing mana fitnatuhu fitnah yaman wa huwa yuminu maka tafal tadimbang kabecik tegah ing mana fitnatuhu fitnah iman wa huwa yuminu billahi wal yawmil akhir halal tayaman iku ngimankeun yaman ing Allah lan ing dina kang akhir wal yati ilan nasi billadzi lan becik tegah yaman maring manusia kalawan ngagawa kalawan billadzi kang wihibu demen ya ladzi ayu ta ilaihi nyata den tekan ya apa ilaihi maring ladzi wa man daya imaman lan utawi sapa wong kudu adaman ing imam fa'atahu maka ngawekeun ya manu ing imam sabqata yadihi ing gitu sabqata ing cekelan tangane ya siman salaman tangane ya siman wa samrata qalbi lan ing buatin ya siman fal itu maka becik nurut ya manu ing imam ini statu alamun kawasaya siman fa in jaa akharu yunazihu maka lamun teka apa kang wane kang malawan ya akharu ing imam fadribu maka pada mukul sira kabeh unukul akhar ing gulune kang wane wa kana Abdullah bin Umar yaqulan anna sabab Abdullah bin Umar iku ngucap ya Abdullah ati ho ya ne sultan nurut sirahu ing sultan ya ne naja ya Abdullah ing sultan itu atilah ing dalam taating Allah asilan nilayan sirahu ing sultan di maksiatillah ing dalam maksiating Allah wala badul ulama ngajusab setengah ulama wal murad bi qali fadribu yang tega dan karabagan kalan ucapan kanjing Nabi ngucap lapan fadribu ono kal akhar wa azluhu wa khaluhu la qatluhu amaratuhu tawi ya murad iku macape akhar wa kalau tegese macape akhar ngabedole akhar ora mateni akhar tegese ngamateni akhar wala badun lan ngucap setengah ulama al muradu bi taikane kabukan bihi kalawan gitu kaulihi fadribu qadrasi iku megatkan sirahe ya akhar wa idza bunasilan ngilakeun nafas wa idza bunasilan ngilakeun nafas akhar itu ala hadza qaulu alil kang nudukeun ala hadza ing atas segala qauli apa ucapan kang Nabi pilih dinahar dalam hadis gawane padribu bisayf kain mangkana maka mukul sira kabeh ing agar kalawan pedang ikut nemo aman kana sapa awong kang nemo yaman wa huwa zahirul hadis lan utawi ya qaulu fi hadis akhar iku zahirul hadis lakin surita bidzalika yakun al-awwal adlan wallahu alam tapi dan syaratkan dalam mangkono mazkur perintah apa kang awal iku kang adil wallahu alam bidu tapi dan syaratkan bidzalika ing dalam mangkono mazkur apa yakun al-awwal yang tanah apa sultan kang awal iku adlan kang adil wallahu alam muti Allah iku kang maha uningan
Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna bala uha loba balai-balai loba fitnah-fitnah. Sahur Kangjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatslu ba'duha ba'dhan nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu woi bakal anu tapi tata geus diomong-omongkeun. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nang ti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke masih lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe kos lalaki. Mulai tak tekebel buuk panjang lalaki buukna panjang, awewe buukna para rendek. Eta omongan kolot teh nyata jasa. Nyata jasa. Engke mah pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake, lalaki awewe kuari. Kaos sapake, calana sapake, atuh sepatu sapake, geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lalaki teu bigang cibajah ya. Lalaki di belakang aya ada lalaki. Oh bener lalaki. Barang turun teh aya susuan. Tuh salah sia berarti kan. Tak eta teh tetebakan naon kolot baheula mah bisa. Engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti mah nya di sawah aya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna ni mah teh kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa engke mah partai we nyaritakeun partai loba engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui eta bararagus mah bagus nah kabeh makin kali itu makin jore bae dileutikeun jore dibawakeun jore kolot baheula geus ngomong ti heula sagala rupa ke sia lamun geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ka eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tamah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari eta janyara rata tah eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara tah adu sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ieu Merak kitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali engke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura engke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI Amerika moal ka DDI eta jang perang saha kakakna bakal ngabunuh adina bapak bakal ngabunuh anak ngabunuh bapak
emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngabunuh rakyat, rakyat ngabunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu meureun perang saudara mun cara kurang. Dia cirikeun bae ke bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangunan puluhan tahun. Nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa, saling membunuh. Eta mah ciri doang. Berarti perang saudara anu bakal nyaan. Gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kasratu walazina anak zina loba jasa bakalna. Nagara ge dipimpin aku anak zina, imam masjid ge anak zina. Bakalna imam Jumat anak zina, di kantor-kantor anak zina, nu jadi presiden ge anak zina. Kangjeng Nabi bakal kos kitu maknya, henteu maknya jak kuari anak zina mah luluh atuh. Pertikahanana atuh teu bareres panbeureun jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai disababaraha musola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman ge bakal loba anak zina nu mimpin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina. Taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan. Bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae. Mungkin serangan Amerika, mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus bae sa Indonesia merabok pohara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus bae buat eureun-eureun engke mah bakal loba judi riba cek Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan mah riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba nu mantak eta teh geus umul balwa engkena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka. Tayylah taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagianna deui geus diomongkeun taji'u sayati Kangjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah bayaqulul mukmin cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke wataji'u fitnatun datang deui fitnah payaqulu cek mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibarere duit kiai dibarere duit atuh ustad ondok mah seuseurian ondok teh seuseurian asa meunang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah keles eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah
leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atawa antri di ditu cak anu kos kitu mah seserian huahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya datang ka hari las eueuh datang pilgub lumayan ku ari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 ku ari teh kadeuleu ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kos kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin ini geus kabagi 2 ku ari ge coba ge itu motor lagi lamun diselat ya atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu wah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salametan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikiran nya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi gontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang dak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan orang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok yeus nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis kan nyeun tandinganana partai berarti dak naon ieu partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maot ge bibirannana anu aya keneh tapi wujud Gang Adam iku bae tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kudu berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabaju ke negara ieu jajapah hayang-hayang hebat dirina ribut piributeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba kos kuari ieu mun diantepkeun bae orang NU kaserang ieu ku Muhammadiyah lamun diatapkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan aya di zaman Gus Dur bapan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari diusapan titah nyeun keputusan kan berarti ieu diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dieu hari Senin Bupati sedang apel diserang apa ya? Dia baca korannya, ini diserang bagaimana ya? Ada apa ya? Oh mana coba lihat? Diserang bukan diserang. Oh iya diserang. Ada Bupati hari Senin apel diserang. Sama apa diserangnya? Serang, sia ulah serang atuh. Salah maca bahaya. Tah, ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan. Nyeri hati teh nyara terus bae nyulusup NU na ieu HS bae ngees serangan partai ngan saukur ngaranna doang partai Islam P3 partai Islam PKB partai Islam naon deui geus berarti geus tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan mah tetep bae PKS nyulusup tah coba halangan atuh ku sia mun urang gairah timbul aing tampil deh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae
kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbullah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang kabeh pokos imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae waladhdallin terus bae teu pararantes sabenerna mah eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah pokos kitu tajiu fitnatun ye terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun terus bae ieu mah mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisikna mantak naon atuh bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh teu pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama horengan ge atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah kadituna beuki ambalaya engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoan maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dina koran henteu make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuari nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibatina wiridan kos kara itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu beunang salah saeutik tah nu mantak ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pohara luar biasa fitnah faman ahabba saha jelema nu kahayang ayu zahzah dijauhkeun tina neraka yudkhala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet teman geus bae cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh leutik leutik haram gede ya meja haram main sama mobilin terus motorin sama mobilin halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ijaya ya disati kita bukan sebenarnya 500 haram bejakan haram 500.000 haram aing mah geus mane tanggung jawabna di akhirat hese minggu harap dikiriman dia berarti 5 juta haram tanggung jawab na hese lah bong nganda daletik soran haram minggu harap dikiriman seperti 20 juta haram iki bande jadi mah 50 halal budak 50 mah bakal beli apaan sakan urut-urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dulur atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu ku bikang kitu atuh masalah aja dipimpin ku saha bakal kitu-kitu keme geus bandingan atut bae diteruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah asana pegata urat pegata asana 1 miliar mah eta tolol jasa ieu kuari kiai teh lepas dari kalah dan menang
lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe na geus haram tapi ieu kajen ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum tolol lagi tolol deui tama ibnu tolol wa ibnu goblok tama atuh di Indonesia bae ge di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari deuk kumaha pelaksanaanna sama atau tidak sama eta teh geus haram milih na haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Teu menjadi pamimpin layap lahal kaum teu bisa diganggu gugat tah. Lamun datang fitnah seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae salamat sorga tanu geus kitu. Lamun dek dia datang dek dibere duit hanya halal bagong sia neraka tah. Bari kurang dipresentasikan nih di Tangerang, Serang, yang Kabupaten Pandeglang. Kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana? Lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka. Cak masyarakat tadena aing mah teu jadi kiai. Kiai na ka neraka komo sia. Aduh, ya nuturkeun kiai ban. Kula mah cenah atuh. Tadi nama endekanu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah. Puguh eta fitnah keur datang tolol sia. Ngomong pan kos bener bae. Kula mung fitnah lah nuturkeun kiai bae. Eta fitnah teh eta kos kitu tah. Tah eta teu karasa pan kunyana tah. Masyaallah. Nah iyalah kuda-kuda jang urang supaya orang teger di zaman fitnah ku ari paman ahabba ayuzahzaha minan nar saha jelema anu nikahayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka durhul atau diasupkeun ka surga na ieu mah geus hiji bae geus altatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huwis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya uis hiji nyeng celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ikir carita ala kadarna doang fitnah kabelah dina fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat ku ari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh ku baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku ari mah mabok merajalela zina judi penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman pareman aya kiai pemang pantes geus kitu teh ku ari mah aya kiai tah digedekeun nah aju kiai na joget deh atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah mah ge joget ieu atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan paranti nyana paranti pemajikan paranti anak paranti tamu wah ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah
terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang dek berjuang mah butuh tata informasi silakeun, tapi keur henteu mah deuk nanaonan atuh. Nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba, makin bahaya, amburadul ka dituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Eueuh nu nentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram. Bunga bank haram. Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional, nasional seragam kabeh. Mulai tek aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean. Masya Allah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah ku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus kuda nukil-nukil mab saralah wari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukilnya na. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong gitu lagi kiai. Tah mah kiaina bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai nu sabenerna mah. Showroom tah kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai. Santri teh kudu nama usahana kos kitu teh. Jadi teu capek tapi untungna gede. Nu sabenerna mah eta teh diciptakeunana kudu ku santri mun santri pala linter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh beuteung kieu teh mudah panjang umur bisa tobatna masyaallah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae kan leg-leg ka apa ku kiai jadi orek koros mah tuh tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyatakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri. Inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man baya'a imaman wallahu a'lam.